Aduh, hanjak ketempo ieu teh. Padahal tadi anu ngabejaan ieu teh gambar awewe buligir. Hanjak urang teh ketempo. Tapi keun we bari dipikiran lah. Aki keur naon ngome HP apaan aki teh lolong. Lain ieu teh dibejaan ku batur cenah gambar nu buligir mentak keur dibayangkeun da kieu bisa nempo. Geus ayeuna mah itu uang bantuan si Aceng. Jigana si Aceng kasurupan jin celana cangcut. Jin celana cangcut. Asa karek ngadeng jin celana cangcut tos kumaha. Engke heula ulah ditarik-tarik atuh bisik salah narik. Buruan Ki. Aduh. Tuh, tingali. Beungeutna cicing bae, tapi gen bari kesangan. Ari maneh bolo entah bodoh pan aki teh lolong. Pohonya Ki. Aduh. Ki budakna tempo. Geus cicing gampang eta mah. Ke sakedap ku aki. Heup. Ari maneh keur naon di kebon? Hah? Cicing ti mana ieu nu ti mana heh? Keur modal Bapak. Keur modal. Aduh, jaga tepek-pek teuing nya. Kela dicopot heula. Nah, kieu cang ye. Duh, batur-batur Nangan batur lah. Aduh. Lain itu. Jiga jelema nambuyak teh sanya. Teang ah. Budak teh. Kenaon mah kekedangan nambuyak teh. Udang. Bogo cek batur mah urang teh teh keur nganggur bogo jawana teh. Bogo nganggur ari kitu. Tahu dewek mah urangnya digawe. Gawe waduk. Mana teh unggal poe di imah. Gaweana teh molor bae. Tateh nyaho. Mana bisa disebut gawe kumaha yang pagaweana molor bae unggal poe. Atuh teh ieu. Baga dihudangkeun ku indung urang teh. Hudang. Cenah dewek gaweana molor bae, tetepan gawe. Dewek tos di mana? Aing teh tos kitu moon jeung awewe. Arana teh si Melda. Kitu. Di mana ketemuanna? Di Bongas jalan tol deh. Aing pas ketemuan ya. Sugan teh awewe aing mah. Aing ku aing dulu bitis teh. Bitis selalu bobuluan. Goblok. Aing dinya kabur. Pas aing kabur di jeroan. Kamar suara lalaki. Oh. Dasar sia kiri kepet. Persplod di anjing. Alah maniak boy. Sepek bahaya yang ini mula. Goblok sepek anjing. Tatan nu boga hutang ka otong teh jelema mah keur main be game. Sepek dibayar. Mane bayar hutang mal ka urang. Mane kan keur main game lah. Ganggu bae jelema teh. Emosi yo, eleh mainna. Kalem bae si hutang mah pasti bayar. Nya buru atuh bayar apan ke bulan tamari maneh teh geus ngomong bulan ieu teh bayar. Kalem bae urang geus terkenal mah jadi YouTuber gaming mah. Dibeli ku urang sungut. Nya buru atuh bayar eugeun meuli susu botol. Ya kan urang janjina teh
habis bulan ayeuna. Coba tinggal itu. Bulan gede goblok teh. Kan urang janjina habis bulan. Tuh bulanna tang jak isukan lamun caang bulan. Eret acan bulanna. Geuning ge galakan anu ditagi daripada nu nagih teh. Lamun Senin kurang nyemen, lamun Kamis kurang Aduh, unggal poe digawe nganterkeun bae bapak mungkin mau moal beunghar-beunghar wing moal boga-boga duit. Eta budak ulah kitu ka bapak teh kudu nurut. Gampang hayang beunghar mah ke ku bapak dibere kuncina. Emang bisa gitu? Bisa tuh, gampang. Ya meureun teu kudu capek. Nya heueuh pasti. Tinggal daek puasa jadi jelema mah. Emang poe naon bae gitu? Syaratna aya 2 poe puasana. Poe naon bae? Poe Senin jeung poe Kemis. Bener sih Pak. Terus kumaha deui lamun selain puasa? Naon deui? Geus syaratna cukup puasa jeung mawarantang. Rantang. Nah heueuh. Lamun Senin urang nyenen, Lamun Kemis kumaha? lamun Kemis urang ngemis. Hah, ngemis. Dasar tukang pencet berbalsam.